Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangguberahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya di Sunda di mana beayana utamina pisan mah utamina pisan mah anu mikaresep kana jalur carita katarangan kedeksa nu digarap Sim Kuring Mang Dedi mulia jinata. Dina carios kiwari nyatan si kancil di Pakidulan bagian anuka 20 genep. Sakumaha nu kantos di Bandungan nyahan canuka tunda bagian ke-25 na pedaran Mang Dedi kebegat kuwanci dina mangsa medarikeun kaayaan alam ti beurang di dayeuh Bandung, khususna atuh ka Bapak Rohmad anu harita kedatangan ku hiji jalma piwarangan juragan onong teh cenah kumaha atuh para wargi lajenganana carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sayana kaayaan alam ti beurang di wewengkon dayeuh Bandung. Harita teh rada haleungheum alam teh mata poe ukur melete teu tembong kabeh sabab kapindingan ku mega bodas. Beuki lila atuh harita mega teh beuki kandel beuki maleuk meuk we kaayaan alam teh nya nu akhirna haseup hideung menikeun kang datang pagulung-gulung jigana teh rakata kereup alam poe ceudem angkeb kawas aret bihujaneun. Tapi najan kitu oge rupa-rupa tutumpakan mah angrewe balawiri di jalan raya bemo oplet jeung sado motor sakali-kalieun sok liwat aya nu digarawe teu eureun terus we maju ngahancap pagawean sewang-sewangan. Lir ibarat kaayaan Pak Rohmad harita hatena teh ngadadak poek pateng samagaha ku ayana kedatangan semah teh. Tapi najan kitu oge urusan mah terus pabeulit pasuliwer jeda uteuk dan Pak Rohmad kitu teh kieu teh teu aya beak-beakna nu akhirna Bapak Rohmad meh-mehan ngalengak bakat ku bingung teu mengitungtung susah taya hinggana. Ngan untung we bubuhan geus loba luang jeung pangalaman. Lila kulila mah atuh bisa keneh nahan diri renghap narik napas jero ret kasemah pok atuh ngomong kalawan leuleuy. Ngapunten Sim Kuring teh rada lami mileng atanapi mikir. Ari ras ku abotna ieu persoalan. Naon marigi Sim Kuring teh tumaros rumaos ari gaduh hutang teh mah nyaeta ka juragan onong. Nanging ari ku carana kieu mah keheulaanan.
nya upami anu ngajabana gan onong-onaman sim kuring teh tiasa bajar kumaha da anjeunna nu kagungan hak nanging da asa teu acan pantes upami teh aman nembe gaduh hutang sakitu tos wantun ngajabal toko kartos pisan nanging juragan onong kitu sasauranana sun yen artos teh tos 3 kali dicanak cenah ku Parohman kalayan dina ijab kabulna tadi upami artos teu kabayar toko borahna pan kitu ceuk eta semah nuhun rumaos upami artos teu kabayar toko apon borahna cek eta semah malikan di omongan tadi sumuhun rumaos nyanggam kitu mah nanging naha teh hutang sim kuring teh teu kabayar kitu da ieu mah sanes teu kabayar nanging teu acan dibayar da ngahutangna oge neme sababaraha dinten oge pangobutu sim kuring teu acan cumpon kitu tah cek juragan roh cek Bapak Rohman harita brejeng neuteum ka semahna ayeuna semah anu ngahuleng nu tadina dianggap anteng teh ayeuna mah tarasa sabab Bapak Rohman oge teu beunang digampang bogaeun pamikiran nya nu akhirna eta semah pok harita kumaha atuh upami urang ngadeuheusan we ka juragan onong ngariung we di bumina di ditu urang badanten tiluan memang kitu kedahna ulah diputuskeun ku sapihak mangga tuah urang mios ayeuna mangga bring atuh harita indit ngajujug ka imah juragan onong urang jojo ringkesna baik ye carita lila di jalana teh kacatur kocapling geus tepi weh kasampak juragan onong aya keur ngadaweung atuh ngagebeg kadatangan semah teh komo nenjo Bapak Rohman atuh bareng pisan jeung semah nu tadi kadinya pok harita juragan onong ayah kumaha ieu teh dan onong naros ka Parohman sabada semah nadarariu barabat eta semah teh medar kajadian di tokona Parohman sanggahan ti Parohman dibejakeun kabeh ka juragan onong atuh ngahuleng juragan onong teh da memang bener kitu memang nama memang can waktu nah mung kudu mun segudu ngajabal tokona Parohman aduh jadi kumaha tu ayeuna teh gan onong nanya ka Parohman kieu kabijaksanaan aya di salira akang abdi percanten akang mah moal ngagebruskeun ka abdi nanging baris nulungan atuh upami kitu carana sapertos nu tadi diguar eta mah sanes nulungan nanging ngalalapkeun cek Pak Rohman rada keheuleun keke nyampe nyarios kitu atuh keke coba kayak gitu tepisan-pisan ayi tepisan-pisan tapi kumaha atuh da kayaan akang jebatan sakieu cik kudu dikumahakeun deui akang teh ye Ayi Rohman duit geus teu boga pisan ari nu nagih maksa naon atuh nu kudu dibikeun hiji-hijina jalan iwat dituduhkeun ka Ayi eta mah mangga we emutan da kumaha atuh da akang teh lain teu karunya ka salira teh ye leng deui atuh Parohman harita mending ngahuleng ari semah anu nagih oge ngahuleng deui manehna bingung meureun kudu kumaha ari geus kieu ari teu hasil pisan kumaha nulungan bapana tungtung namah ngahenen we bingung aduh kumaha atuh ye teh ya cek gan onong deui kawas anu geus teu sabar
Hayang geura menang jawaban ti Bapak Rohmad. Pok Bapak Rohmad harita ke simkuring atuh bade tumaros bae ka Bapa nu ieu anu peryogi artosna. Tadi salira sasauran yen anjeunna teh peryogi artos kanggo nebus ramana nu ditahan ku walana. Terus nanging carana bet ieu bade ngajabah toko simkuring. Cik tiasa nebus tuang rama ku toko nyaha teh cek Pak Rohmad bade jeung neuteub ka eta semah. Terus pisan moal tiasa dianggo nebus ai toko mah. Nanging ku abdi teh bade diical artosna kanggo nebus pun Bapak. Cek eta semah teh eleh geleng. Pok deui Pak Rohmad harita. Nah atuh ai make jeung kumawantun kitu nyaha barang saha eta. Pan barang simkuring. Atuh anya kitu mah sami we sareng ngarebut banda batur. Naon bentenna sareng ngagarong. Cek Bapak Rohmad ameg. Sikepna jadi robah. Atuh pugu eta semah teh abak deui. Kasigeung hate leutikna dikitukeun mah. Tapi teu ngambek ka Pak Rohmad, ngambekna teh ka Juragan Onong. Gaun Onong. Ayeuna mah nuduhkeun langir kalieun ieu. Leung mun atuh langirna henteu nyeureud. Kumaha ari geus kieu tah? Coba pikir atuh ah. Pira ku arek tegah ka kuring. Cek eta semah beri polotot. Kehalai hor ke. Pira ku arek tiga ari kitu tah. Cik, nya arek ngeunah nyaksian akang dicarekan ku deungeun-deungeun. Cek Gan Onong kelakah nepakeun ka keuheulna ka Pak Rohmad. Pok Pak Rohmad harita. Apan abdi mah terang-terangan Kang Onong. Rek minta tulung ka akang. Teu aya niat ngabeung beuratan simkuring mah. Cek Pak Rohmad harita bari jeung ngahormat ka Gan Onong. Atuh pok harita Gan Onong. Ayeuna maki waduh. Wayahna ieu. Toko dijabar heula ku akang. Moal dibikeun ka kisemah. Pikeun nutup hutang akang ka ieu semah. Kapaksa rek nginjeum ka bank. Borahna toko ayi sarta eta toko dijabar sementara ku akang. Tepikeun kalunasna hutang. Cik, kumaha lamun kitu ieu? Ye. Bapak Rohman gagaru bari jeung teu ateul. Bakat ku jengkel kana hate. Kurang-kurangna sadar mah matak pasea nya. Buat matak selit tampiling ge jigana jadi. Tapi untung tenepi kalebah dinya mah. Bapak Rohman sadar yen dirina bener-bener ke diuji. Ditibanan cocoba ku Nu Maha Kawasa. Taya deui pilaweunana iwal ti sabar jeung tawakal. Pok atuh harita Pak Rohman. Ya, Kang. Kumaha ieu? Adi dijabal ku akang mah nyangakeun. Ngan lain mutlak jadi milik akang ieu. Ieu mah keur saheulaanan satungtung abdi can bisa mayar hutang. Nya cek akang ge tadi kitu. Da akang ge ngarti ye jeung moal ngarugikeun ka ayi. Ieu mah urang silih tulungan heulaanan supaya beres ka sararea. Mang atuh. Nanging pepeje ulah seueur saur ka pun bojo. Oge ulah bendu upami abdi sering cicing di toko. Supados katingalieun ku batur. Tetep eta toko dicepeng ku abdi. Pokona mah pun bojo omat Kang ulah uningaeun. Heug lah heugi dan yang soal kitu heug. Tapi deui wayahna upami aya anu nanya ku akang ieu rek dibejakeun yen akang boga saham sarta boga hak milu mibanda eta toko. Teu sawios-wios Kang. Beres we eta urusan teh. Semah anu keukeuh peuteuh butuh duit sina balik heula. Ditempoan cenah hadeus nepikeun ka meunang injeman ti bank. Harita keneh atuh Gan Onong ninggalkeun imah
bareng jeung Bapak Rohman ngajugjug ke kantor bank. Tapi hanya kal poe geus murid, bank teh geus tutup deh. Kapaksagan onong balik lengo. Ngangkung si nyimpang heula ka toko ngaroris kaayaan toko mangsa harita. Kasubri para wargi, mangsa alam teh gunta-ganti, berang deui peuting deui gunta-gantina poe asa teu karasa. Pikeun anu diudag-udag ku hutang mah asa gancang karasana teh. Dapu tuh dibebereg ku nu nagih. Pikeun anu loba duit asa gancang deui. Da teu mikiran kasusah itu kasusah ieu, nyaho-nyaho duit geus saledis we bekel geus beak, saku kosong kahayang teu ngurangan. Kasubri para wargi, tunda kaayaan Juragan Onong jeung Bapak Rohman. Denden sakedeung tangtu kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka si Jamring sabatur-batur. Kasubri para wargi, si Jamring jeung batur-baturna disaprak boga perseun. Pagaweana teh ngan poya-poya we ngawur-ngawur duit. Rasa maneh cenah gak babari cenah menangkeunana. Meakeunana ge enteng pisan. Diserikna meh saban peuting aya we di tempat palacuran. Suka seuri senang-senang jeung awewe bangor. Aya waktu lowong lain dipake usaha, dipake ngadu, dipake nginum mabok, dipake udud jeung mahudi ka awewe. Nya lila kulila mah di ibarat gunung we, ari hantem main mah dibobok. Di kali mah najan gede luhur oge, teu burung orot gunung teh. Komo deui duit anu teu sakumaha gede dipake rucah kitu mah ledis. Para tu mangsa alam sabulan disaprak tas nagih, saku geus kokoroncongan deui alias kosong. Uring mah geus sakurata ieu wae yo. Kumaha dahar yo? Cek si Peci dina hiji poe. Manehna nyarande kana tihang, suku dina munjarkeun paroman alum bingung da teu boga duit. Madenge kitu pok atuh si Somed harita. Sarua akang oge geus saledis euy teu nya sahiji-hiji acan. Tapi naha make kudu susah. Kari nyokot duit mah ci. Cek si Somed bari ngaderet ka si Peci. Heueuh nya ang. Aduh. Ira nyokot duit yo. Si Peci mun dicurina. Panon cahayaan deui ngadenge aya tagiheun mah. Sabot kitu pok atuh harita si Jamring. Hei, meni hejo sia mah boga bobolor teh, aya ngadenge putiu mah. Si Jamring jebak-jebi manehna geus nyana mah butuh ku duit. Tapi can beak pisan anu manehna mah. Da peuting tadi ngaduna keur haneut cenah. Kang. Penting Kang, sakuing geus rata yo. Cek si Peci nebak. Nepak dadana. Jike ku sia kudu ada. Agi. Tapi awas, ulah ngabohong sagaing. Lamun menang sanu, bejakeun sanu. Lamun bohong, hati-hati sia. Cek si Jamring ngajujurung kadua anak buahna. Tapi berjeng ngawanti-wanti bisi nyalikong meureun. Tong seuri sia, Somed. Ai akang ulah goreng hate iraha kuring ngabohong ka akang. Rek niat mati bareto we atuh. Jik si Enit jeung lumaku. Aing rek molor. Cek si Jamring. Nya atuh si Somed jeung si Peci teu loba omong.
Teu wanian usul nanaon deui, geus dikitukeun mah terus we duanana dangdang bramiang ngajugjug cenah ka tokona Parohman. Di jalan galecok ngobrol duaan ngatur-ngatur pilampaheun. Kumaha kira-kira nanya Kang? Menang atau moal duit ayeuna yo? Cek si Peci bari lempang nuturkeun si Somed. Wah, piraku gagal, Ci. Dages 2 kali nagih teu menang jeung menang wae, Pan. Pasti ayeuna oge menang nya ari teu mere mah urang bejakeun we rusiahna ka pamajikanana atawa paksa penta barangna, cek si Somed sageunahna. Satojo atuh pami kitu mah Kang yo. Lamun perlu mah dagore hulurna nya. Cek si Peci meuli nyeleukeuteuh. Dikarasa serong atuh ka sisi jalan. Terus ngajaran teng rada lila pisan megat bemo rada hese. Sanggeus kesal nungguan kakara jebul reng cekit eureun terus dipegat. Slak durana hadita keneh oge. Kana bemo tius maju suara mesin norotot haseup na mulak di tukang. Kungsi lahu guys, si Peci jeung si Somed geus tepi kan dijugjug, cerut-cerut tarurun. Barang nggo ka toko, si Peci jeung si Somed colohok. Lantaran anu aya di jero toko teh lain Parohman, tapi Gan Onong. Tapi si Peci atuh jeung si Somed teu mundur deui, langsung asup ka toko. Gan Onong meuli curing haknya seri leutik. Paroman biar marah mai samaruk na anu duaan teh rek balanya meureunnan. Ayah, bangga palai naon tah ieu kursi tamu antik. Ieu lomari kanggo buku-buku bilih palai kursi malas aya tuh. Kiat ieu mah. Bahanna ge kenging milih. Sadayana ge ti seberang. Cek Juragan Onong bari jeung tadah tuduh nuduhkeun barang anu disebutna. Si Peci jeung si Somed ukurana teret. Sanggeus Gang Onong jempepok si Somed hadita. Gamana Padoman? Nuju balanya bahan baku. Moalami dah sakedap ge oge sumping. Bangatu palainan sabi bae. Kasih kuring oge atuh. Cek Juragan Onong tetep somea pikacunggaheun. Sabi bae kanjeun. Cek si Somed nanya bangun cangcaya. Sami-sami mangga palai naon? Dek si Somed jeung si Peci dariu. Da aya kursi anu buleud anu nganggur. Dan Onong ngikutan yuk Paroman melong ka si Somed. Ieu teh sim kuring teh gahaya ka dieu. Tayalian saja ngabantun bayaran bulanan. Tos matuh Bapak da unggal sasi tah ayeuna geus meujeuhna ngabantun deui artos. Nanging mugi we dipasihan sapamenta sim kuring. Margi artosna bade dianggo lumai lelunasan ayeuna we sakantenan tulah beti pulang anting. Kitu cek si Somed. Atuh puguh Juragan Onong meuni colohok bengong. Kaget ari ngadenge kecap kitu ti si Somed mah sajongjongan Juragan Onong teh ngahuleng teu lemek teu nyarek kawas nukeunna ku tanung we. Bapak, na kalah ngahuleng, ayo jawab Pak, hei. Cenah sarua bae kumaha teh? Cek si Peci bari panon mureleng. Kunaon kalah ngahuleng? Hei, jawab atuh. Kumaha iki nu saenyana aya urusan naon? Bet kieu kajadianana da kuring mah teu ngarti, teu kapikir.
Cek juragan onong berijeng ke Garoto Atel. Iya itu pak, pokoknya lamun anjeun jaga jadi gaganti si Rohmad, kudu sanggup ngaganti sagala rupana. Utangna jeung itu ieuna. Ayo bayarlah 400.000 we. Cek si Somed berijeng jung nangtung. Panon melotot kagan onong. Leungeunna geus ngaragamang kana perah peso belati. Boga duit masun. Boga duit kuring mah. Cek juragan onong berjeung undur-unduran. Jajantungna ngadadak keratuk. Hatina tagyur tepuguh rasa. Rek mah ya da tau moal teh. Hah? Cek si Somed bari jentang. Jagaju harta, jagaju ai. Ana seak hiu. Ayo! Jebron. Pipi juragan onong dicabok. Kawawong gan onong teh haritem. Nyebut aduh bari jeung nyeklan pipi. Geuneuh tapakna ramo si Somed. Puguh we atuh digarawe teh teu ngarenjag cara lohok. Tapi nu ngadinulungan. Ngan eta ge aya anu haharewosan. Nanyakeun ka Mang Asam anu harita geus sababaraha kali. Geus sababaraha poe di tempat gawe. Teu aya beja-bejana aya nanaon. Anu jadi andalan teh biasana mah Mang Asam. Ari ayeuna bet eueuh. Nya puguh sararea oge ngerasa bingung teu meuli tungtung. Ampun, ulah gitu. Palai kumaha atuh anjeun ke palai kumaha yo. Hayo. Cek juragan onong berjung sapan pipina. Lamun hayang selamat bayar sia. Cek si Somed hadita bari ngagilirkeun perah bedog. Nyatos naon atuh boga hutang atawa kumaha Parohmad teh? Dada. Geus 3 bulan can lunas. Leng. Juragan onong ngahulang. Manehna bingung dari makanyataan kitu teh. Bet kaduhung tadi make daeknya ka toko. Akhirna kudu kitu mah najis teuing. Tapi da geus katalanjuran. Kaduhung mah tarati heula paribasa ge. Nya nu akhirna pok harita juragan onong ngomong tapi leuleuy. Aya mah gewe aduh. Sim kuring minta waktu dipikeun ka sore lah. Sim kuring rek usaha heula, rek jangan heula artosna, hampura teu bisa kabahanan ayeuna. Cek juragan onong menilu mengis. Teu bisa atuh, dayang ayeuna. Ari teh aya naon anu dipasiekeun. Nya atuh teh disayagikeun teh kamari. Da teterang aya bayareun sim kuring mah. Bisa wis ya alesan unggul. Ayo jawab sia. Minta nu pasti, ira harek bayar. Si Somed panonna mureleng. Leungeun katuhung geus ngaragamang kana gagang peso. Ampun ulah kitu ah. Sarantos dugi ka jam 5 sonten nya. Sarantos moal jali moal. Awas ya. Lamun teu lunas. Muhun. Pasti lunas. Asa dipasihan waktu saya anu laluasa. Mangga antos di dieu bilih paleh ngaleueut mah nyandak we. Kawarungkeun ku sim kuring dibayarna. Cek juragan onong kapaksa mere putusan kitu. Pokona mah asa bisa bijil we di toko. Pikeun nyelamatkeun diri maksudna mah. Geus incah onaman mangsa bodoh teh teuing. Da urusan Parohmad anu kitu teh mah. Kitu cek karentes ning hate. Juragan onong mangsa harita. Awas ya, ulah kabur. Sebab hutang tetap kudu dibayar. Lamun teu dibayar, kapaksa di toko dijaba saguaing. Mangga. Cek juragan onong kapalang. Geus kitu mah juragan onong diidinan indit heula. Si Somed jeung si Peci cara licin we di toko. Sedengkeun anu digawe mah silih raret jiga nu bingung. Digawena teu puguh. Loba kasieun jeung kahariwang. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganna insyaallah. Dina mangsa jeung acara nu sarua Mang Dedi baris neruskeun carita dina bagian anu ka 27 nya. Atur nuhun loh kumaha dupi perhatosanana bijeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.